Bapak nyokotkan sulu. Ngon tararunuh, nah tararunuh los ka dieu lin sare ka ditu di kamar di mana maka kalau bebeja ka dieu kunaon atuh bade teh. Lain tararunuh, pang nyokotkan sulu gawatkan tuh di ditu kaburu sore. Oh, kurang sare. Oh, oh Abang nya jeung jadi tunu saliwang. teh peuting meureun kurang sare naon atuh begadang maneh teh. Nya kunaon make begadang wae atuh sapeuting ai kurang sare mah. Lain tunuh kurang sare, pang nyokotkan sulu. Gawatkan ek mirun seuneu tuh teh dek kurung kararesa. Oh, ararateulnya. Oh, pantes Abang aya jeung ararateul saliwangnya waduh. Ieu Gusti. meureunanya Aduh. hayo gagetret we teh daek sare nya maneh teh sapeuting nyahitar. Ning teu kadenge euy ku Abah euy. Atur naon maneh teh? Lain ararateul. Gawatkeun pang nyokotkeun sulu tuh ek mirun seuneu teh dek kurung kararesa aya gaya saeutik tuh di ditu ka banyur. Oh, atuh bujur. Abang teh Paling gade saliwang. eta digegesek wae nya. Penting teh jawab ayeuna teh tunu nya maneh teh da kurang sare. Ieu sapeuting ngagaro bujur we meureun nya da ararateul. Cik nempo atuh ubaran, La ubaran. ilaha illallah. Dan teu ararateul. Teuh, pangnyokotkeun sulu tuh di ditu tuh gawatkeun kaburu sore. Oh, di ditu aya obatna. Oh, ku eta ku kali kiria euy digasrok Iya, abang geura. Jeung saliwangnya. atuh rek dicokot mah ngalah geura jeung kali kiriana urang gasrok ku kali kiria atawa ku batu meunang ngadeangkeun sia eta mah budug mah. Gusti nu Ararateul bade gasrokna agung. Ya, abang jeung arek ku saliwang. batu. Eta di ubaran bujur arek. Lain Gusti nu agung aing mah. Geuwatkeun pangnyokotkeun sulu tuh. Kaburu burit aing teh mirun seuneu. Tuh di ditu tuh mani aya ge saeutik teh dek kurung kalah ka banyur. Bujur jeung tuh di ditu alah heula etana di ditu tuh. Ieuna alah heula kali kiriana urang gasrok engke ku Abah panggasrokeun ai hese mah. Gusti nu agung. Atawa rek ku batu meunang ieu. Neangan atuh batu neangan. Rek dideangkeun geura. Abang jeung Di kitu tah. saliwang aing. Aya Dan teu ararateul. ararateul aing tuh, teu ararateul tuh. Pangnyokotkeun sulu. Ulah ngetun di garo kitu di ubaran atuh meuli-meuli penisilin ka eta ka klinik atawa ka dinya teh ka Astagfirullahaladzim. toko obat. Ka apotek geura aya. Atawa rek ku eta kudun kali kiri ya itu tuh ngalah tuh ka ditu tuh digasrok geura jeung. Ilaha Ai arek mah. illallah. Abang jeung saliwangnya. Gawatkeun pangnyokotkeun sulu ek nah cai sakitu mani bararutuh hararese hayang mani ku Cihaneut. Hayang mani ku Cihaneut ai teh nyokot sulu hararese pisan teuing. Gawatkeun Nya kaburu sore. jeung nya atuh aing ke peuting mah ngalah we etana ayeuna. Jeung ai rek eta mah. Aduh teh jeung saliwang mah. Neangan kan itu tuh akhlak kadinya rek nu ku batu. Ayo we gagetret meureunna nya. Tararunuh cenah mun urang mah kari sare tunuh mah naon hesena make kudu bebeja. Oh, getang bebeja sa teh meureunna yang pangubaran keun bujurna. Heuh keun we engke lah digasrok ku eta kali kiria atawa kunaon we. Mun aing ku penisilin no gampil mah nya euy meuli heuh cenah meuli mung ngalah kali kiria mah jauh ah.